Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Fa fahamnaha Sulaimana wa kulla atayna hukma wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Rahmanu ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Kamari urang kakarek nepikakeun ka ngabahas saur Gusti Rasul, pidawuh Gusti Rasul sing saha-saha jalma cenah geuning kamari terakhir teh anu ninggal nikah, mung kawin, ninggal kawin, sababna ku sabab sieun pakir, sieun miskin, sieun hirup balangsak, sieun anak teu kaparaban, pamajikan teu kaparaban, teu kaimahan, teu kapakean, sieun pakir gitulah. Maka jalma nu sapertikeun kitu saur Gusti Rasul falaisa minna, maka lain ti golongan umat kaula. Auzubillahi min dzalik. Anu saterusna waqala jeung ngadawuh sallallahu alaihi wasallam saha Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saur Gusti Rasul fadlul mutaahili, ari kautamaan jalma anu boga pamajikan, alal azibi ngunggulan ka jalma anu lengoh, kafadlil mujahidi eta saperti ngutamaanana ngunggulanana jalma anu jihad, alal qaidi ka jalma anu diuk cicing di imah. Jadi perbandingan gitunya, permuncara dibandingkeun teh mah gitulah. Kautamaana jalma nu geus boga pamajikan kitu ngunggulan tangtona ka jalma anu lengoh, sakumaha sacarakeun ngunggulanana jalma anu berangkat perang jihad di jalan Allah ka jalma anu cicing di imah gitunya. Ya jelas-jelas pahalana oge ganjarana oge jauh gitunya, anu berangkat ka medan perang jihad di jalan Allah jeung umpamana anu cicing di imah gitu. Jelas-jelas beda, jauh perbedaan oge ya. Dalam pada intina nama jadi nu geus nikah, nu geus kawin, nu geus rumah tangga mah sagala rupa amal ibadah ku Gusti Allah pahalana dilipat gandakeun gitu maksudna mah. Fadlul mutaahili alal azibi kafadlil mujahidi alal qaidi. Kautamaan jalma nu geus rumah tangga, nu geus kawin eta ngunggulan ka jalma anu lengoh, sakumaha ngunggulanana jalma anu jihad ka jalma anu diuk cicing di imah. Anu saterusna warokatani jeung ari salat 2 rakaat minal mutaahili ti jalma anu boga pamajikan, khairun eta leuwih alus min isnataini wa tsamanina tinimang 2 jeung 80. Naon rakaatan rakaat minal mu'tazib ti jalma anu lengoh tuh ya, jadi dilipat gandakeun ku Gusti Allah. 2 rakaatna salat jalma nu geus rumah tangga, nu geus boga salaki, nu geus boga pamajikan, khairun leuwih alus lamun dibandingkeun tinimang salatna 82 rakaat jalma anu lengoh. Masya Allahnya jauh perbedaan oge. Nu geus kawin, nu geus rumah tangga jeung anu lengoh itu 2 rakaat teh khairun leuwih alus nu geus rumah tangga mah. Aya mutaahili wa khairun min isnatani wa tsamanina rakaatan minal mu'tazib tinimang
82 rakaat jalma anu lengoh nu can kawin nu can nikah. Masya Allah. Jadi cek tadi teh ya dilipat gandakeun ku Gusti Allah anu geus nikah mah, anu geus kawin mah sagala rupa amal ibadah kahadean teh nya. Anu saterusna wa qala sallallahu alaihi wasallam, jeung ngadauh saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya ari dunya mataun eta benda perhiasan, wa khairu mataiha jeung ari anu pangalus-alusna benda dunya atawa perhiasan atawa papaes, almar'atus sholihatu eta awewe anu solehah, wa fi riwayatin jeung dina hiji riwayat, ad-dunya ari dunya mataun eta perhiasan, wa khairu mataiha jeung ari pangalus-alusna perhiasan, almar'atu tu'inu zaujaha eta awewe anu ngabantu kasalakina kana naon, alal akhirati kana amal akhirat. Oh, jadi awewe anu soleh mah gitu maksudna teh lain ngan saukur ngabahagiakeun salaki di dunia hungkul, tapi kumaha carana supaya salaki jaga di akhirat oge bahagia gitu. Pada artianana mah ngadukung ka salaki teh kana naon rupa amal pi akhirateun teh kana kahadean teh gitu. Ngadukung we satuju we gitu awe anu solehah mah tu'inu zaujaha alal akhirati eta ngabantu si awewe kasalakina kana amal akhiratna. Masya Allah. Sedangkan cek Gusti Rasul ad-dunya mataun, dunia teh perhiasan, tapi sealus-alusna perhiasan cek Gusti Rasul awewe anu soleh, pamajikan anu soleh. Tah anu soleh teh dina sapalih riwayat mah nyaeta pamajikan anu ngabantu salakina pikeun amal akhiratna. Jadi ngabahagiakeun dina buleunna nama lain dengan saukur ngabahagiakeun salaki di dunia wungkul, tapi hayang ngabahagiakeun salaki di akhirat. Ngabantu gitulah ka salaki kana amal rupa kana naon rupa amal ibadah nasalaki gitulah. Karena naon rupa kahadean salaki gitulah ngabantu si pamajikan teh. Anu saterusna wa qala sallallahu alaihi wasallam, jeung ngadauh saha Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, mastafadal mu'minu hanteu pati-pati ngalapaedah al mu'minu saha jalma mu'min ba'da taqwallahi sabada taqwa ka Allah khairon kana anu leuwih alus lahu pikeun si mu'min min zaujati sholihati tinimbang boga pamajikan anu solehah. In amaroha lamun maren tah mukmin ka zaujah ka pamajikan athu maka nurut zaujah kasih mukmin pamajikan ka salaki gitu. Wa in nadhara jeung lamun ningali mukmin atawa salaki ilaiha ka zaujah atawa pamajikan sarrathu maka ngabungahkeun zaujah kasih salaki kasih mukmin. Wa in aksama jeung lamun sumpah mukmin alaiha kaitu zaujah abarathu maka ngaluskeun zaujah ka mukmin. Wa in goba jeung lamun goib si mukmin anha ti itu zaujah hafizathu maka ngaraksa zaujah kasih mukmin fin nafsiha dina dirina zaujah wa malihi jeung dina hartana mukmin.
Jadi sahur Gusti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya berarti salah sahiji ciri-ciri pamajikan anu solehah teh kumaha, dimana diparentah ku salaki nurut, tapi lamun diparentahna kana kahadean gitu ge, dari kana kagorengan mah teu wajib nurut. Pamajikan oge nya kudu diturut soteh lamun parentah salaki kana kahadean. Jadi salah sahijina ciri awe anu soleh, pamajikan anu soleh kahiji meureunnan tah ketika diparentah ku salaki nurut ka salaki. Nu kadua sarothu wa in aksama alaiha wa in nadhara ilaiha sarothu. Jadi ciri awewe anu solehah mah ketika dipandang ku salaki teh pikabungaheun, boh karana akhlakna, boh karana cara bicarana, boh karana cara ngamulyakeun salakina gitu kan, boh karana cara agamana, boh karana agamana gitu kan. Jadi ketika pamajikan ditutup prarain aku salaki teh pikabungaheun pamajikan solehah mah gitu ya, karena kudu ieu teh gitulah, kudu pilih-pilih teh ngangan pamajikan teh ulah nu baeud wae teu masa popoe baeud deh. Anu tadina cita-cita baiti jannati, rumahku adalah syurgaku teh jadi rumahku adalah nerakaku. Ya. Istri anu solehah mah, pamajikan anu solehah mah ditingali ku salaki teh pikabungaheun we, seuri gitu, gumujeng narimakeun kana kaayaan salaki, selalu support kana naon rupa pagawean salaki gitu, amal-amal pagawean anu hade-hadena gitu lah, anu goreng mada teu wajib disupport ku pamajikan ge. Cara tadi ciri awe anu solehah teh kan kudu nurut ka salaki, tapi salakina nitahna marentahna kana naon heula, ai kana kagorengan mah teu wajib diturut, kudu diingetan ku pamajikan oge gitu tah. Nu kadua, jadi awe anu solehah mah ketika ditingali ku pamajikan teh pikabungaheun, lain pika ijideun, pikabungaheun. Anu saterusna wa in aksama alaiha barathu wa in goba anha hafizathu fi nafsiha wa maliha. Jadi lamun misalkeun teh mah diamanatan pamajikan teh ku salaki, taat tah kana amanat salaki pamajikan teh, ta ciri awe anu solehah. Boh ieu mah dina ngaraksa dirina sebagai pamajikan, boh dia mengaraksa hartana anu ditinggalkeun ku salaki gitu. Misalkeun sanes misalkeun kita aya hiji riwayat mitelepat dina kitab Duratun Nasihin. Aya hiji ieu di zaman Gusti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu Gusti Rasul masih jumeneng keneh. Jadi aya hiji keluarga terdiri antara salaki jeung pamajikan. Nah, caritana Gusti Rasul teh sareng para sahabat anu sanes bade berangkat perang. Tah si lalaki ieu ge hayang milu perang sareng Gusti Rasul. Singkat cerita si lalaki teh bebeja weh amanat kasih pamajikan teh, nyi jeung salakina kieu arek berangkat perang jihad di jalan Allah, ngabela agama Allah, ngabela Allah, bade perang sareng Rasul. Ngan amanatnya titip cek eta salaki, amanat salakina ya ka pamajikan. Di mana-mana akang teu acan uih ka bumi, wayahna neng bageur teu kenging kaluar ti bumi. Mun akang can balik maneh ulah kaluar ti imah, cenah kitulah bahasa kasar urang mah. Oh muhun teu sawios saur pamajikan teh. Nah singkat cerita salakina berangkat weh sareng Gusti Rasul bade perang, bade jihad. Tah samangsa keur salakina di medan perang, pamajikan teh cicing we di imah teh daekeun kaluar, maksud taat ka salaki kana amanat salaki.
Singkat cerita datang keluar salah sahiji keluarga awewe nata, salah sahiji keluarga si pamajikan eta. Cek eta lalaki nyata nu keluarga masih keneh keluarga si awewe eta pamajikan eta. Nyi wayahna cek bahasa kasar urang nama balik heula. Bapa gering. Kumaha cek eta pamajikan? Cek si eta nu jadi pamajikan eta teh ditinggalkeun ku salaki perang teh. Aduh hapunten Kang teu tiasa cenah kitu. Manawi keamanatan ku caroge. Saur caroge teu acan uih mah nya abdi cenah teu keinginan kaluar ti bumi. Singkat cerita balik eta salah hiji keluargana teh nu ngabejaan teh. Padahal nu geuring bapana. Bapak si awewe anu ditinggalkeun perang teh. Tah singkat cerita datang deui kanu kadua kalina. Aduh nyi wayahna balik heula lah salol wae mah cenah cek si eta. Lalaki nu utusan keluargana teh. Bapak teh geuring repot pisan. Ka itu atulah salol wae mah cenah piraku pan maneh teh anakna meureun. Hampura cenah Kang cek eta salaki teh cek eta pamajikan teh. Hampura sieun abdi mangalanggar kana amanat salaki. Cek si AAG aat ajan uih ti medan perang mah abdi teu kenging kaluar ti bumi. Hapunten we. Padahal nu geuring bapa. Balik deui si eta utusan teh. Si eta lalaki teh nu utusan keluarga teh. Padahal nu geuring bapana. Datang ka 3 kalina. Nyi Neng bager Bapak hidup teh ngantunkeun alam dunia. Ka itu atuh salol wae mah piraku pan maneh teh anakna. Bapak maot piraku teu nempo-nempo acan sumawona nungkulan mah henteu meureun puguh ge. Keur hosna ci atuh geus dugma geus ninggalkeun alam dunia ngoda itu teh bapak maneh meureun ka itu we heula atuh salol wae mah. Tapi si eta pamajikan anu ditinggalkeun ku salakina ka medan perang teh hapunten Kang cenah kitu. Teu tiasa abdi teu tiasa ka itu. Sok sanajan itu nu maot bapa abdi, tapi tetep abdi teu wantun ngalanggar kana amanat salaki. Moal tiasa moal ka itu hapunten we. Beres we singkat cerita. Tah balik we si lalaki nu ti medan perang teh. Ih kumaha cager alhamdulillah. Aya naon-naon wae kieu Kang. Cek si eta pamajikan bapak teh ngantunkeun sedengkeun abdi anakna teu nempo-nempo acan ayeuna teh meureun geus dikubur buat ting mah da geus lila atuh ayeuna mah urang kieu we urang teruskeun ka Gusti Rasul kitu kumaha-kumahana ieu naha urang doraka dosa apa henteu terutama neng selaku budakna. Singkat cerita salaki jeung pamajikan eta dongkap ka Gusti Rasul, ya Rasulullah kieu tadi teh abdi sateu acan mangkat perang sareng Gusti Rasul teh amanat kapun bojo teh yen supaya ulah keluar ti imah samemeh abdi uih ti medan perang kari-kari meureunnan pamajikan abdi tah cenah taat ka abdi ngan itu bapana maot teu nungkulan acan naha dosa tah eta pamajikan abdi atawa kumaha. Saur Gusti Rasul kieu maneh kudu bagja selaku salaki selaku pamajikan terutama bejakeun ka keluarga maneh anu kamaotan di ditu saur Gusti Rasul. Yen jalma eta nu geus maot bapa maneh teh bapa pamajikan maneh teh ku Gusti Allah dosana geus dihampura kusabab boga anak nyaeta pamajikan maneh anu taat kana amanat salaki. Masya Allah. Secara manusiawi malah secara kehidupan orang gitunya kolot maot anak teu nungkulan acan siga goreng peda alasanna taat hayang taat ka salaki tapi da teu bisa kitu hukumna justru kusabab kataatan hiji pamajikan kalau jadi salaki bapa nasi eta pamajikan maot dihampura dosana ku Gusti Allah. Gitunya karena eta pentingna taat ka salaki teh kitu oge salakina nu kumaha heula deui gitu kan. Bahkan dina riwayat anu sanes lamun Gusti Allah ngahegaekeun manusia sujud gitunya
salian tika Allah maka pamajikan kudu sujud ka salaki. Dina pada artian pamajikan kudu benar-benar hormat ka salaki, taat patuh ka salaki gitu, dengan catatan garis bawahi salakina nu model kumaha heula gitu nya. Anu saterusna waqala sallallahu alaihi wasallam man tazawwaja imro'atan saha jalma anu kawin si jalma ka hiji awewe liizziha karana kamuliaanana lam yazidhu maka hanteu nambah kasih jalma Allahu saha Allah illa dzillan angin kahinaan. Jadi sing saha lalaki cenah anu ngawin ka hiji awewe kusabab kemuliaan gitu nya, kemuliaan anak boh ieu mah kusabab wah terkenal atau misalkan gelis pisan boh ieu mah kusabab jabatanana luhur, pangkatna luhur. Tapi misalkan teh mah teu diilik agamana kumaha, akhlakna kumaha mah tah tong aneh cenah. Lamun dina rumah tanggana ku Gusti Allah ditakdirkeun jadi rumah tangga atawa jalma anu hina, lam yazidhullahu illa dzillan angin non Allah maka Allah hanteu nambah-nambah ka eta si jalma angin kana kahinaan. Jadi tetep we milih pamajikan ngawin ka awewe teh kudu kusabab akhlakna, agamana terutama mah. Kari-kari rupa, harta eta mah nomor sabaraha gitu kan. Tetep kudu karena agamana, akhlakna heula mah heulakeun mah. Ke di payun ge kabahas. Waman tazawwajaha jeung saha-saha jalma anu kawin ka awewe limaliha karana hartana imro'ah lam yazidhu maka hanteu nambahan kasih jalma Allahu saha Allah illa faqron angin kana kafakiran. Tuh misalkan sing saha-saha jalma cek Gusti Rasulullah ngawin hiji awewe ngan lain ku sabab agamana, lain ku sabab akhlakna, tapi ku sabab hartana wungkul. Ieu mah kawin teh da bogoh-bogoh teh henteu ka eta awewe teh. Da puuh ge teu geulis misalkeun, kan ieu mah beunghar awewe teh ye. Kawin misalkeun, berarti kawin eta karena hartana tah mutlak misalkeun teh mah karena hartana we. Tah maka tong aneh cenah saur Gusti Rasul lamun ku Gusti Allah dipaparin kapakiran. Masya Allah. Anu saterusna wa man tazawwajaha jeung saha-saha jalma anu kawin ka imro'ah li husniha karana kagelisanana imro'ah lam yazidhu maka hanteu nambahan kasih jalma illa dzanaatan angin kana kahinaan. Jadi tuh karena kegelisahan lah hungkul ulah ngawin ke awewe teh nya tetep we akhlak agama nu kudu diutamakeun mah. Jadi sing saha jalma sing saha lalaki gitulah anu ngawin hiji awewe ku sabab kegelisanana tong aneh cenah lamun ku Gusti Allah dina rumah tanggana atawa eta si jalma teh dipaparinan kahinaan boh dina hina menurut Gusti Allah boh hina menurut manusia gitu kan. Wa man tazawwaja jeung saha jalma anu kawin si jalma imro'atan ka hiji awewe lam yurid anuhan teu ngarepkeun si jalma biha kalawan itu imro'ah illa ayyaguddo angin supaya nungkulkeun si jalma basaruhu kana paningalina si jalma wa yuhsina jeung ngaraksa si jalma farjahu kana parjina si jalma au yasila atawa nepungkeun si jalma rahimahu kana kabarayaanana barokallah maka ngaberkahkeun Allah lahu kasih eta jalma
Fiha dina itu imro'ah wa barokah jeung ngaberkahkeun Allah laha ka itu imro'ah fihi di eta si jalma. Jadi kieu. Jadi sing saha jalma saur Gusti Rasul anu kawin ka hiji awewe anu hanteu ngarepkeun naon-naon ka eta awewe teh atau misalkan kilah mereka arti mah si hiji lalaki kawin ka awewe bogoh-bogoh teuing henteu da eta ka eta awewe teh da geulis disebut geulis biasa wae gitu kan teu ngarepkeun naon harta sumawana biasa-biasa wae agama nanya kitu keneh standar cara urang akhlak nanya kitu keneh misalkeun tah ieu mah cenah si jalma teh kawin teh ku sabab hayang nungkulkeun dirina we kitu maksud nungkulkeun dirina nungkulkeun paningalina teh supaya hayang ngaraksa we supaya henteu tergelincir kana zina gitu hayang ngaraksa diri lah gitu nungkulkeun paningali wa yuhsina jeung ngaraksa naon farjahu kana farjina tuh kan jadi ieu mah hiji lalaki kawin ka awewe teh lain ku sabab naon-naon teu ngarepkeun naon arah-arah ka hiji nama parentah Allah parentah agama parentah Rasulullah sunnah Rasul ditamih deui hayang supaya nungkulkeun paningalina ngahindar supaya henteu tergelincir kana zina gitu kan tah jeung salianti eta si lalaki teh misalkeun teh mah hayang nepungkeun babarayaan jeung eta awewe teh gitu ingin menjadi keluarga besar lah gitu tah maka nu sapertikeun gitu saur Gusti Allah bakal diberkahkeun maka ngaberkahkeun Allah ka eta si jalma tuh bakal insyaallah cenah bakal diberkahkeun boh diberkahkeun kulawargana boh diberkahkeun pamajikanana salakina terutama rumah tanggana jadi sing saha jalma anu kawin ka hiji awewe teu ngarepkeun naon-naon ieu mah arah-arah parentah Allah ngalaksanakeun parentah Allah parentah agama arah-arah ngalaksanakeun sunnah Rasul parentah Rasul atuh saleuwih nama supaya diri leuwih bisa karaksa gitu kan henteu tergelincir kana zina gitu ditambah deui hayang babarayaan jeung eta keluarga awewe teh tah insyaallah cenah ku Gusti Allah bakal diberkahkeun boh berkah rumah tanggana boh berkah pamajikanana boh berkah salakina gitu nya makana dina riwayat anu sanes aya dauhan ieu ulama ciri ini telepat kieu aya 3 ciri awewe gitu dimana lamun misalkeun 3 ciri eta aya di hiji awewe insyaallah eta awewe teh bakal berkah dina di bawah rumah tangga atau lempeng nama kieu lah 3 ciri awewe pibarokaheun di bawah rumah tangga gitu tah nu kahiji aya siruhuna khitbatan jadi ngagampangkeun dina masalah khitbah gitu teu ribet lah yang penting mah simpel jadi gitu kan anu kaduana aya siruhuna mahron ngaringankeun dina masalah mahar si eta awewe teh mahar manaon we misalkan teh ek gayung heug arek kompan heug misalkan teh jadi ngaringankeun si eta awewe ka salaki teh mahar malah naon we mampuhna eta kan saalus-alusna awewe tapi deui saalus-alusna lalaki nanya ka awewena nyi mahar teh hayang naon gitu kan jadi intina mah tetep kudu saimbang kudu sinkron kudu saling memahami keadaan gitu lah da bingung misalkan tema pisalakieun gawe can boga gaji sumawona kari-kari pamajikan misalkan hayang mas kawin Fortuner wah ding ulah jadi kawin nawe jadi gitu tah dua tah cirina jadi babari dilamar gitulah istilah nama kaduana
tengah beratkeun dina masalah mahar anu katiluna aya siruhuna wulidan, jadi gampang ngalahirkeun, maksudna gampang ngalahirkeun teh turunan renei. Jadi si eta awewe teh misalkan teh maloba dulurna adina 4 gitu, adina 3, lanceukna 4, lanceukna 2, 3 gitu lah. Jadi turunan renei lah gitu, bahasa Sunda mah turunan renei. Eta tah ciri cenah. Ciri awewe anu pibarokaheun di bawah rumah tangga mah hiji babari dilamar, 2 teu ngaberatkeun dina masalah mahar, 3 turunan renei. Eta we teu disebutkeun kan geulis mah di dinya geulis sugan kitu jangkung jangkis bodina henteu kan. Tah gitu. Anu saterusna wala amatun jeung yakni ari awewe amat khormaun anu rawing ceulina saudaun tur hideung lestreng saudauda datuddin anu ngabogaan agama afdolu eta leuwih utama. Oh beres nih. Nah jadi saur Gusti Rasul lamun dibandingkeun cenah antara awewe anu geulis endah kabina-bina lah pokona mah. Pipina ngadaun seureuh gadona nu sapotong huntu gula gumangtung. Irungna kuung-kuungan, wah geulis pisan misalkan teh mah. Tapi agamana goreng. Tah dibandingkeun jeung awewe geus ma'amat, geus maceulina rawing, geus mabeungeutna hideung lestreng tapi agamana alus, tah alus keneh nu eta nu rawing ceulina saha Gusti Rasul. Jadi tetap perhatikan patokanana. Awe nu alus mah berarti agamana alus, akhlakna alus, gitu. Anu saterusna waqala sallallahu alaihi wasallam jeung ngadawuh saha Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana saha jalma anu bukti lahu bogaeun si jalma waladun anak wa indahu jeung tetep di si jalma mayuzawwijuhu ari perkara anu ngawinkeun si jalma ka eta walad bihi kalawan perkara walam yuzawwijhu tapi hanteu ngawinkeun si jalma ka walad wazana jeung zina si walad fa innal itsma maka sanyanya ari dosa na zina bainahuma eta di antara dua nana tuh. Jadi pan nikah teh di samping ibadah ke Allah, ngalaksanakeun perintah Allah, perintah Rasulullah, itu ngaraksa diri gitulah supaya terhindar tina zina teh tah ceuk di dieu oge saur Gusti Rasul. Jadi singkat nama kieu misalkeun hatina hadis nu ieu aya hiji salaki jeung pamajikan boga anak tah misalkan si anakna eta teh geus hayangan kawin, geus hayangan nikah. Aya jang kawinna misalkan teh mah duitna geus siap lah, pokona lamun kawin isukan pageto ge siap lah gitu. Si budakna ieu teh geus nyangsreng pisan ya hayang kawin. Kari-kari ku indung bapana misalkan teh mah teu dikawinkeun. Akhirna si eta anak teh terjun kana zina. Gitu. Tah maka dosa zinahna eta sarua indung bapana we kabagean, boh dosana, boh siksaanana. Tuh ya. Makana lamun boga geus boga anak geus hayangan kawin, ai sakirana biayana geus cukup, budakna geus siap mah tong diengke-engke daripada terjun kana zina, indung bapana dosana kabagean, siksana kabagean kitu nya. Au kama qala wa qala sallallahu alaihi wasallam tunkahul mar'atu li arba'in limaliha wa hasabiha wa jamaliha wa diniha wallahu alam bissawab. Subhanaka Allahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.